Oke, Beraya, assalamualaikum, kumaha dari Ramang. Tah, ieu masih seputaran corona nya. Ieu da kegelisahan orang ya, orang hayang ngomong teh. Kan cenah mah corona teh datangna ti negeri Cina nya, ti Wuhan teh geuningan nya. Cenah mah awana teh teuing bener teu namanya olah guludugnya. Cenah di pasar Wuhan geuningan. Pasar eta teh cenah dagang daging-daging anu terbiasa didahar ku jelema gitu. Lamun yang urang-urang mah yang urang Islam kan teu meunangnya itu teh model bangkong, orai, ucing jeung sajabahna gitu nya tah. Ayeuna meureunnan kabuktian ya kieu akibatna pan nya eta teh jadi malapetaka jeung geuningan akibatna teh lain marahanana hungkul, lain saukur urang Cina hungkul, khususna kota di wilayah Wuhan. Ayeuna geus nyebar ka alam dunya. Riweuh atuh alam dunya ayeuna gara-gara eta pagawean hiji dua jelema nya, lain hiji dua loba urang nya. Tah ureunan kieu nya cek urang mah. Pan loba jelema nu ngomong kieu nya, duit aing, beteung aing, dosa aing, naon urusan maneh ngelarang-larang ka urang tah sarua kitu posisina teh. Pan kieu geuningan jadi nanya sabangsaning anu dilarang eta teh pasti bener aya na komo nu ngalarangna agama mah bener eta teh teu salah bisa jadi penyakit tah bener geuningan tuh. Makana ayeuna mun aya jelema nu ngomong duit aing, beteung aing, dosa aing, teu ngariweuhkeun maraneh tah kumaha mun masih kena aya jelema nu ngomong kitu. Teu bisa kitu pan nya pada akhirna urang sadar bahwa memang segala rupa anu dilarang komo ku agama mah memang kudu diturutan, geus tong loba alesan. Lamun cek agama ulah, cek agama boleh, cek agama haram, geus tong loba ieu nanya ieu kitu ieu. Da geuningan kabuktian ayeuna mah hiji-hiji ieu nu paling parah ieu si corona ieu. Ieu nu riweuhna lain hiji dua, lain saukur jelema anu sok konsumsi daging-daging anu araneh gitu. Pan anu hirup sehat, anu sok ngajaga kadaharan lain sebagainya pan geuningan riweuh oge sarua. Komo sawekeun ka aya nu meunang mah panyakit nanya riweuh pan gitu. Tah eta mah umat euy, mun aya keneh jelema nu kitu dina sagalahan, lain dina masalah kana nungkul, anu sok judi, nu sok mabok, pan sok kitu amun dicarek teh. Sia teh mabok wae atuh, aku mah aing we cenah. Duit aing, nu haram-haram aing, dosa aing, nu ripuh aing, naon maneh urusanana tah gitu. Tong kitu lamun bejaan teh da lain jelema nu nitah teh agama nu nitah teh entong judi entong mabok tong semua teh eta teh agama nu nitah teh sagala nu dilarang komo ku agama balik deui eta teh bener ayana jang kasalamatan urang sadaya tah haragepkeun. Makana kade omat euy mun keneh jelema nu kos kitu ciwit eta ciwit bujurna akhirnya ngomong gitu, aku mah aing mah duit aing, nu meuli aing, nu mabok aing, nu riweuh aing, sia ibu ieu nu riweuh nyarek ka urang tah tong kitu euy cing sadar ieu urang geuningan efekna mah tah kabuktian kos kieu nya omat. Ayeuna urang kudu mulai tarobat ieu ningali corona kos kieu mah ripuh kabeh atuh salam dunya, rek nu bager, anu baong, anu ieu bangsat tawa naon kabeh ge beunang efekna atuh. Ya kade ulah egois jadi jelema mah kudu mikir ulah kena duit aing kumaha aing lain kitu carana. Memang dilarang tong dilakukeun. Hirup mah biasa-biasa we gampang. Dilarang tong digawean anu dititah gawean geus simpel tong aneh-aneh. Pan geus boga eta teh dahareun teu meunang. Sia mah heug dicobaan diomongeun eta teh. Ya kitu bae baranya umat ya. Ieu mah yang orang pribadi lah yang saya pribadi ya mah gitu nya yang lama jang orang-orang baraya sadayana we lah orang sama-sama introspeksi diri lamun misalkan orang loba salah dina kahirupan nya orang bertobat teh buru-buru lah nya ya singgara ini teh si corona teh lieur urang aduh yang hareupeunana kumaha ieu jabaring deuk puasa ke mah bisa ngabuburit sia lieur maneh aduh kumaha ke misalkan salat Idul Fitri mah bisa barengan tarawih mah bisa barengan wah bahaya ya barayanya ya orang cobaan nih orang memperbaiki diri lah sementara orang masing-masing orang ngadoa ke Gusti Nu Maha Suci mudah-mudahan ieu si corona
diubahkeun deui lah, dinormalkeun deui aktivitas urang kabeh normal deui, sakola kuliah gawe dan sebagainya, nu dagang nu naon digawe di pabrik kabehanana nya barayanya gitunya. Ieu geus guguludugan misi kabur hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.